Carita pantun atawa kadang oge disebut pantun teh mangrupakeun hiji wangun sastra Sunda anu eusina mangrupakeun lalakon atawa carita anu dipintonkeun bari dipirig make kacapi. Dulur, pantun anu dimaksud di dieu beda jeung pantun nu aya dina basa Indonesia. Istilah pantun anu aya dina basa Indonesia mah sarupa jeung sisindiran dina basa Sunda. Pantun anu aya dina basa Sunda eusina lain diwangun tina cangkang jeung eusi saperti dina pantun basa Indonesia. Pantun dina basa Sunda eusina mangrupakeun carita atawa lalakon anu diwangun make basa ugeran anu dihaleuangkeun ku prepantun atawa disebut oge juru pantun. Tina carita eta aya bagian anu digalantangkeun, aya bagian anu dikawihkeun. Duanana angger dina mintonkeunana dipirig ku kacapi. Carita pantun teh kaasup kana karya sastra Sunda Buhun atawa sampakan. Hartina karya sastra anu hasilna lain pangaruh tina sastra deungeun saperti novel, sajak, atawa carita pondok. Carita pantun geus aya ti zaman Pajajaran keneh. Kukituna carita pantun oge sok disebut mitologi Pajajaran. Lantaran umumna lalakon carita pantun sok aya hubunganana jeung kerajaan Pajajaran, boh langsung atawa henteu langsung. Jeung deui numutkeun catetan anu pangkolotna, pantun teh aya dina naskah kuno Sang Hyang Siksa Kanda ing Karsian tahun 1518 nu nyebutkeun ngeunaan pantun Langgalarang, Banyak Catra jeung Siliwangi nu dipidangkeun ku prepantun. Pantun anu kawilang kuno oge diantarana nyaeta carita Langgasari Kolot, Langgasan Ngora jeung Lutung Kasarung. Pantun anu kawilang kuno oge deuih nyaeta pantun Bogor nu dicaritakeun ku Ki Buyut Rambeng. Kamekaran seni pantun salajengna dicirikeun ku namahanana carita-carita pantun anu ajena dianggap luhung, kayaning carita Lutung Kasarung, Ciung Wanara, Munding Laya di Kusuma, Degdeg Pati Jaya Perang, Sumur Bandung jeung Sajabana. Kamekaran atawa kaluhungan seni pantun geus nyatetkeun sababaraha urang juru pantun anu kawentar dina mangsana. Di Cianjur misalna aya Raden Arya Cikondang dina abad ke-17 sarta Aung Jaya Lahiman jeung Jaya Wirja dina abad ke-18. Awal abad ke-20 di Bandung aya Uce, sedengkeun dina panengah abad ke-20 nu kawentar teh pantun Beton Wikatmana. Salah sahiji ciri anu ngabedakeun carita pantun jeung carita seni anu lainna nyaeta dina pantun mah aya anu disebut rajah, nyaeta bagian pantun anu ditepikeunana dihaleuangkeun. Eusina mangrupakeun sanduk-sanduk kanu maha suci. Rajah kabagi dua, aya rajah pambuka atawa rajah bubuka jeung rajah panutup. Rajah bubuka dihaleuangkeun pikeun ngamimitian mantun, sedengkeun rajah panutup dihaleuangkeun pikeun mungkasan mantun. Carita pantun teh bagian lalakonna atawa caritana kaasup kana sastra lisan, tapi ari pagelaranna mah kaasup kana karya sastra seni pintonan. Seni anu dipidangkeun dina pantun teh aya dua wangun. Hiji wangun pikeun hiburan, dua pikeun ritual. Dina pidangan hiburan nu sok dicaritakeun teh gumantung kana carita nu dikawasa ku juru pantun atawa gumantung kanu nanggap. Sedengkeun pikeun ritual saperti ruatan, caritana sarua jeung dina pintonan wayang, kayaning saperti Batara Kala,
kamasalah atawa murwakala. Pintonan pantun biasana dipidangkeun kira-kira jam 2 Janari nepi ka jam 5 subuh. Rajah dina pintonan ruatan leuwih panjang sarta katembong sakral batan pintonan hiburan nu ilaharna dipintonkeun kira-kira jam 8 Isya nepi ka jam 4 subuh. Najan dipidangkeun pikeun tujuan hiburan, pantun teu bisa kitu bae ditanggap. Masyarakat Sunda nganggap pantun teh masih mibanda watak sakral sarta sok dipatalikeun jeung upacara ngamulyakeun kaluhun. Kukituna pintonan pantun biasana sok dibeungkeut dina struktur pintonan baku nu caritana museur kana kahirupan raja-raja Sunda atawa carita masyarakat Sunda. Kasenian pantun nu mibanda ciri budaya Sunda utamana dina hal kapercayaan Sunda kuno ngajadikeun pantun beda hambalan jeung kasenian Sunda liana. Pikeun urang Sunda mah pantun teh mangrupa media pikeun ngararasakeun deui paninengan kana mangsa nanjungna kaadaban masyarakatna. Baheula carita pantun sok ditanggap dinu karyaan saperti nyunatan atawa ngawinkeun. Carita pantun oge sok ditanggap dinu ngaruat memeh di urang rame pintonan wayang golek. Kiwari mah geus caang bahkan meureun eueuh anu nanggap pintonan carita pantun teh. Malah juru pantun oge geus tinggal sababaraha urang deui. Nepi ka urang kiwari hese neangan raratan ajen inajen kasundaan anu natrat dina carita pantun.